loba nyebut-nyebut ngaran Kangjeng Nabi tegasna ku sholawat sebab si Kangjeng Nabi yuhsyarul mar'u ma'aman ahabba bakal dikumpulkeun eta jalma jeung jalma anu dipikabogona lamun kahirup di alam dunia urang resep nyaeta ka para artis maka di akhirat teh urang bakal dikumpulkeun jeung lamun urang misalkan ke di alam dunia resep ka jalma urang begal maka di akhirat oge urang bakal dikumpulkeun jeung lamun urang misalkan keur hirup alam dunia na loba resep kumpulan jeung jalma nu saleh maka di akhirat oge bakal dikumpulkeun jeung jalma-jalma anu saleh sebab Kangjeng Nabi man shalla alaihi salatan sallallahu alaihi bi asyran sing sajalma anu maca sholawat ka Kangjeng Nabi hiji sholawat maka bakal diganti ku 10 rahmat. Alhamdulillah untung tidak sholawat untung tidak sholawat cik dina kelanjutanna wa man shalla alayya asyran sallallahu alaihi biha mi'atan sing sajalma anu maca sholawat 10 sholawat maka diganti ku 100 rahmat. Untung tidak wa man shalla alayya mi'atan sallallahu alaihi biha alfan mengalpan ayat ke alfan ayat ke alfan jika Kangjeng Nabi sing sajalma anu keur hirup di alam dunya maca 100 sholawat diganti 1000 rahmat. Wa man shalla alayya alfan Allahu jasadahu minan niran maka haram jasadnya masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Untung tidak sholawat